Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng. Nya nu ngalajengkeun bagean nu kamari. Nu ayeuna bade nyaritakeun deui dongeng bagian kaduana dinu tema sasakala bojong emas tea. Nu bade diwawengkon nyaeta ngeunaan Pangeran Batarayuda. Mangga kapamiarsa wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda. Carita ngeunaan Pangeran Batarayuda. Beuki lila Candi Purnahyang beuki sohor. Malah katatar kulon tepi ka Bekasi muncek sebutan Kiwarima. Halbna kadenge. Samemeh aki reok cakentring datang deui ka sisi Citarum. Ka eta tempat datang hiji menak. Datangna ti tatar kulon, ngarana Pangeran Batarayuda. Ngakuna mah masih keneh turunan salah sahiji Raja Tarumanagara. Waktu eta karajaan aya keneh. Tapi da kaula mah ukur turunan ti seleir katilu, cek Pangeran Batarayuda. Jeung deui da teu kudu dipi kaagul, sabab Tarumanagara oge geus eueuh. Omongna deui, henteu sawios ngaranna tos teu aya, da ari rakyat mah tetep aya. Nu penting adeg-adeg kamanusaanana teu leungit, cek Aki direksa. Di omongan kitu ngan gauk bae Pangeran Batarayuda. Ceurik ngagauk cenah. Rumasa maneh namah nya leungit, nagara nya leungit, kamanusaan. Salila ieu kaula teh loba linyok loba bohong. Balukarna hirup teu jamuga. Ayeuna ge keur kadungsang-dungsang milu ka karaton Karajaan Sunda teu ludeng. Nya kieu we akhirna mah, cek Pangeran Batarayuda. Sanajan teu nyebutkeun dosa-dosana, ieu menak menta bongbolongan. Kumaha cenah sangkan bisa ngalubarkeun dosa? Atuh upami kersa mah nya ngendek bae di ieu patapan. Ngiring-ngariung sareng para catrik sababaraha dinten mah, cek Nyitarum. Pangeran Batarayuda ungeuk, atuh meunang sababaraha poe mah. Milu ngariung jeung catrik, rupa-rupa palakiah hirup anu dipiwejangkeun ku Aki direksa di Bandungan kalawan Darya. Heuleuh tilu poe eta menak geus nampa rupa-rupa ilmu agama. Mangga salira mulih ka tatar kulon, cek Aki direksa. Kaula hoyong saterasna nganjrep di dieu. Aki tembal Pangeran Batarayuda narah diusir. Henteu yang kitu, lampahan hirup salira mah keneh panjang. Moal di tatar kulon salira nuju di arep-arep, cek Aki direksa. Sanggeus dilelemu yen digawe teh ibadah, atuh Pangeran Batarayuda akhirna daek balik ka tatar kulon. Ku elmuna nu aya anu ukur diajarkeun salila 3 poe. Manehna kudu sanggup ngamalkeunana. Pangeran Batarayuda dianterkeun rada jauh ka tebeh kulon.
batur ari geus manggihan jalan mah kakara diantep sina ngungkug sorangan. Candi Purnahyang teh memang kacida nyumputna. Lamun jalan darat kudu kukurubutan asup keluar leuweung gerotan. Hiji-hijina jalan mah ngaliwatan jalan cai bae. Henteu kacaritakeun deui kumaha saterusna lalampahan Pangeran Batara Yuda. Nah, sakitu pamirsa bagian anu kadua. Memangnya pondok mung ieu teh aya bagian-bagianna tinu carita anu ngeunaan sasakala pojong emas teh. Mugi ka pamirsa ieu carita dongeng tiasa ngahibur nya. Engke dilajengkeun deui ka bagian nu katilu. Mangga atuh dipihatur. Ujang Combro bade pamit heula tong hilapnya dukunganna supados Ujang Combro sumanget ngadongengkeun deui. Mangga atuh hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.